Wah, kebenaran keur aya. Assalamualaikum Kang Haji. Kumaha ieu teh? Waalaikumsalam. Naon atuh teh datang-datang jual kumaha? Cingogo deui. Tiga norek modal. Ka dieu da agak keneh atuh. Oh, nuhun atuh Kang Haji, mangga. Punten. Lain puyungkan gitu. Sakirana tiris, hek di jaket. Geus nyaho ieu teh hujan. Lieur. Luh, nuhun Kang Haji abi teh kalasan teu gaduh jeket teh. Biasana sok ngawa sarung we, abi mah sarung butut. Oge nuju di seuseuh deui itu kupun bojo. Kela. Kasaya nu jangal itu. Naon nya? Nuhun Kang Haji abi diparas tadi weuh di sawah teh. Kumaha Kang Haji ieu teh? Oh, nya dicukur. Kela lain kumaha. Ieu cuaca jadi hujan. Gara-gara dirinya dicukur. Tanggung jawab heula atuh. Kata di borang mah panas, tuh hujan, ditiris kieu. Riuh. Nah, jantan abdi nu kedah tanggal walar Kang Haji. Naon hubunganana hujan sareng abdi diparas? Wah, didinya mah hubungan aja hujan mah. Salaki pamajikan ge lain. Bobogohan ge hanteu. Nu pasti mah didinya dicukur. Pasti kuramas. Naon hubunganana abdi tos diparas teras kuramas karena hujan? Emang lepat? Hubunganana mah salah pisan. Sababna didinya kuramas jadi hujan tingalikeun. Nah, jantan lepat Kang Haji abdi diparas teras kuramas teras we hujan. Lepatna belah mana Kang Haji? Hubunganana naon? Eta salah nama ya hubungan didinya. Apal ucing? Ucing oge di kuramasan deh hujan. Didinya dicukur jadi kuramas ya hujan atuh. Harugikeun wae haji. Geus nyawa aya barang datang ayeuna teh loba. Jadi terjadi. Lieur. Atuh Kang Haji, ayeuna abdi terasna kedah kumaha? Nah. Ganti baju ayeuna mah. Astagfirullahaladzim Gusti nu agung. Naon hubunganana sareng abdi gentos acu Kang Haji? Lamun baju aya hubunganana. Jeung awak ka hiji ngahubung. Sababna mah didinya dicukur, ai baju teh diganti ti berang keneh. Makanya mau dicukur, dikuramas. Ai baju teh diganti, jadi we hujan. Liur. Gusti nu agung geus kana hujan deui wae. Kieu we atuh Kang Haji aya namanya di Bujang Engalna. Kumaha abdi teh perkawis namut artos teh bade dipasihan moal. Mane rurusuhan juga nu hayang modal. Kalem we atuh. Wah. Moal dibere duit mah. Nah kitu Kang Haji. Pokok tadi siang nyangamkeun pieu orang ka bumi ayeuna aya artos mah. Teu sadar diri. Sababna mah dirinya dicukur, dikuramas, teu ganti baju. Jadi we hujan. Itu. Nah, Kang Haji, gara-gara hujan abdi teh jadi dipasihan namut artos. Sababna mah barang haji teu datang. Gara-gara hujan. Gara-gara dirinya dicukur, teu ganti baju. Jadi hujan. Eta. Astagfirullahaladzim. Cing Haji, aing tita tadi ngomong atuh aing mah mere mah. Meureun aing ti berang keneh ka Bang Emo. Moal tuh listrik di mah aing pareum. Pacregan hirup teh. Naon? Hujan lagi ada karek bieu, saprak dirinya ka dieu, oke? Lieur bari lagi da moal dibere, ka Bang Emok malah dirinya malah laki. Anjir. Sila.